Soraan mah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi kiram wa ila hadratin khususan Nabiullahi alaihi salam bin Malkan wa ila hadratin khususan Sultan Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadratin khususan Sesam Syamil wa ila hadratin khususan Syekh Nawawi Tanah Harapan khususan Syekh Khalid Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan Haji Hasim Asy'ari wa baqi wa khususan radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum wa salihim wa qur'anihim bil barakati umul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadawuh sah Allah Gusti Allah taala hal nama luhur Allah fi suratil tahrim dina surat at-tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alaikum nar. Ya ayyuhalladzina eling-eling sakabeh jalma amanu anu ariman ya jalma-jalma akiru tegasna ngaku ya jalma bil imani karena iman ka Allah. Kudu ngaraksa anjeun anfusakum ka pirang-pirang awak anjeun. Karena pirang-pirang awak anjeun. Wa ahlikum jeung ka ahli aranjeun. Ahli aranjeun. Aya minan nisai tegasna ti awewe pamajikan maksudna mah. Wal auladi jeung ka pirang-pirang anakna. Wa qulu jeung ka sakur-sakur man jalma yadkhulu anu asup ya jalma bi hadal ismi dina yang ngaran ahli naron dina neraka. Qala parantos nyarios terjemanu juru bahasana Al-Quran Sayyidina Abdullah tegasna Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas putra Abbas ngaranna nama Ibnu Abbas padahal ngaranna nama Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar Abdullah bin Umar ngaranna nama Abdullah bin Abbas. Bimakna dina ngahartikeun zalika itu ayat. Faqihuhum kudu melajarkeun anjeun, kudu ngajar anjeun kabeh ka ahli aranjeun. Alimuhum tegasna kudu melajarkeun anjeun syara'i'a kana pirang-pirang syariat. Syariat Islami karena pirang-pirang syariat Islam. Wa adibuhum jeung kudu melajarkan aranjeun ka ahli aranjeun. Alimuhum tegasna kudu melajarkan aranjeun mahasina kana ahla masinal akhlaq
karena panghadena akhlak anu hade akhlak anu hade kamari beres roes nyarioskeun naon kamari teh lamun lalaki boga ilmu kamarinya ya lamun salakina boga ilmu pamajikan teh diurukan di antara kewajiban anu jadi salaki teh ngaurukan anu jadi pamajikan pariksa anu jadi pamajikan eta jampe wuduna bejaan deui kurang ayeuna naon praktek wuduna praktek sholatna jampe adusna nu ngaruksakna itu segala rupana masalah ilmu fikih itu wajib ke pamajikan teh kurang sok ngaurukan teh ke pamajikan dosa tak kamu bari kita ngaji teh deh aduh tah lamun urang teh mampu misalkan teh nu kamarinya ya mampu urang ngaurukan pamajikan diurukan ke urang terus aya masalah nanyakan kana saja itu ulah saya ka salaki eta saya ka salaki cenah ngalamun salaki teu bisa itu iya sok ngaji kanu saya saja da utama kene salaki kawajiban kene salaki ngaurukan tibatan ustad kiai ajengan itu ya eta cek kamari eta nya bae mun salaki teu bisa lain kasara ilmu rijlin tapi sasaeutik ilmu nanti rijin lalakina teh walakina ngan tetapena nganaon ngalain eta lalaki anu mah visuali kana eta we dina nanyakeunana tah maka cok nah anu saja eta jadi anu pangutama ngajar teh lain ustad lain kiai salakina eta antak minimal tuh pamajikanna dititah ngaji orang tak apal ya ngaji we etanya kumaha cenah lamun kiai awewe teh dadaekan ngajina teh ngan di pangajianana nyarita-nyarita perkara-perkara luar tina fikih lain nyaritakeun prak-prakan ibadah lain ngaji masalah pada yang mengadon tawasulan sholawatan yang ngajina teh dalalikir wiridan baca sholawat berjamaah gitu baca Quran ngaji teh lain bangsa praktek ibadah praktek sholat praktek kudu lain ukari itu kumaha cenah lamun kitu tadi pangajian maka lamun di pangajian nasa model gitu wajib keneh cicing di imah ngaulaan nu jadi salaki lantaran model tawasulan mah itu sunat gitu maka wajib keneh ngaulaan jadi salaki kecuali lamun di tempat pengajian naon praktek ibadah model mana jampe wudu praktek sholat model karar itu tah dari imah lalakina teu bisaeun teh eta naon eta ngan tetep kudu aya izin teu jadi salaki ngan kade weh awewe rajin ngaji eleh bapak-bapak mah nepi ka kiwari teh nya ku ibu-ibu mah eleh ada ngan pangajian teh ibu-ibu mah rame wae itu ieu ngan kade teh naon ari ngaji datang gitu kia ari kasalaki teu bakti jeung teu hormat eta bisa ngaruksak karena pangajian aya bahasa cek nafsu mata teh dari ari maneh mah cenah ngaji teh kasalaki calak sulangu kasalaki Allah tengah hormat itu datang kudu aya izin ti salaki itu lamun cek salaki ulah cicing tapi hayang da ngaji nah ngaji jadi dosa. Naon sauda salaki dicara. Heupan cicing di imah meureun dosa anta ngaji. Moal. Nah make mah pan salaki nu boga dosana. Gitu. Mau dicara mu salaki. Ku dirina teh di papatahan, ngaji dicara deh. Salaki nanggung jawab dosa. Gitu. Ketak berat sebenarnya. Aya make ilmu kan nya Oh gitu. Jadi
Salaki teh lain-lain nganukur ngimahan nganakan ngabajuan lain eta unggul jeung maraban lain ngelmuanana ge mata ti payun kantos didugikeun di antara kewajiban nu salaki anu disebut nafkah batin teh lain ngan ukur ukay-ukayan malam Jumaah nafkah batin teh ti penting lain atau rek ti beurang sapatemon anu disebutkeun nafkah batin teh nyata ngabungahkeun katanya kahiji meresan keimananana nu jadi pamajikan teh ilmuan papatahan bisa teh apaleun jampe aduh sok bejaan bisa teh apaleun jampe wudu sok bejaan bisa teh bener prak-prak wuduna sok bejaan bisa teh bener prak-prak adusna sok bejaan terus enak jampe sholatna bejaan bisa teh apaleun prak-prak sholatna bisa salah ruku jeung sujudna bejaan baca Fatihahna bisa nyalahan tina ilmu tajwidna bejaan tah eta nafkah batin itu terus aya nabungahkeun ku caritaan urang sikap urang perilaku urang supaya anu jadi pamajikan ngarasa kewajiban teh nu jadi salaki teh eta kan aya masalah tumpak mah sudah dipikirkeun eta mah kitu nya teu dipikirkeun eta mah geus bogo ngan seseueurna masalah nafkah batin teh nyata kana sapatemon wae. Nafkah dohir mah bisa diwakilan. Ujang gawe di Batam ieu mi HP duit. TF ces tapi bisa. Nafkah batin coba aya babaturan balik teh. Nah, ieu mi HP nafkah batin ka pamajikan bisa mah. Kacau nya. Alhamdulillah. Ayeuna nafkah dohir mah ja. Teu boga duit gawe can dibayar ku dunungan teh babaturan balik. Baturan mah dibere, darek balik, merek mudik, rek lebaran 2 minggu deui, seminggu deui lebaran. Balik cik pangmerekeun pamajikan urang bisa teu bogaeun keur lebaran. Enggak dibayar urang can gajian. Bisa kan? Bere. Coba napa batin? Cik bang wakilan kan urang ka pamajikan urang. Rek kumaha kan? Matak teu bisa diwakilan. Made ngelmuan gimana enak ngenyumankeun ana meresan ka iman ka Islam itu kewajiban jadi salaki. Makanya itu tonggak abah berat sabar jadi salaki orang tanggung jawab di akhirat. Seperti kia dina perkawinan ya. Setiap acara anu kawin aya istilah nyerenkeun. Ya tanya abi atas nami ti rombongan panganean pamegat bade nyangakeun silaturahmi, nyangakeun panganten ti luhur sausap rambut teh handap sa ibas dampa ti tengah saayanya ti geus saguling cingir ibarna kitu nya. Eta. Aya istilah ninganan melak jengjing sisiraba melak jengkol di asanan teu jengjing teu bawa ngan ngajenol dina calana kitu pan dipasrahkeun. Sok saha nu masrahkeun ajengan apa ustad. Terus anu jadi saksi dina pernikahan ustad lain. Kadang-kadang lain, saha we jadi saksi. Nah penting kana nu nyarenkeun, penting kana jadi saksi tah. Saksi depi ka akhirat eta lamun teu bener nyaksiana tanggung jawab tah. Sok dibalik teh teh. Kadang-kadang ari ustad anu baceo nya anu tanggung jawabna teu nepi ka akhirat keur timbang nyari tahu di amplop gede, ari ieu jadi saksi tara di amplop baca. Sedengkeun saksi mah nepi ka akhirat. Gitu. Tadi masyarakat teh ieu can kapaham tah hukum-hukum eta teh. Lamun sakira-kira aya ajengan jeung aya ustad rek nganterkeun sakalianna cenah jadi saksi. Saksi kudu nyahan saksi teh aya. Ari nyarenkeun mah asal bisa nyarita tapi jadi saksi. Kudu bisa nyarita, kudu boga ilmuna, kudu ninggalina jelas, cepang deungeunna jelas kitu itu. Ketika nyaksian perkawinan ieu mas kawinna teh kudu tempo duit teh bisi palsu. Nyaksian misalkan perkawinan ieu ku emas tempo emasna bisi palsu. Gitu. Itu kewajiban saksi itu. Karena bahasana, bahasana itu salah, omekeun, protes mulai teu bener itu. Itu kewajiban saksi. Matak saksi mah kudu boga ilmu. Entong salah-salah nyen saksi kawin teh. Ditanya, oh da ieu amangna ketinggali heula. Dan teu amang teh sasa kira-kira kana teu paham kana ilmu ulah dijadikeun saksi. Mending kana ajenganana we mending kana ustadna langsung. Anu nu nyarenkeun, lalobana nu nyarenkeun mah ku ustad. Ku ajengan. Nah, ari jadi saksi lain tah. Dibalik eta. Eta.
mata ke jembal sama sok protes mata nya kami ya gitu ya cenah ieu we anu jare di saksi geus sakalian ku ustadna atau kuno saja atau keluargana gitu kemudian karena penting keneh jadi saksi dina pertikahan tibatan dina nyari gitu. Atau nyarita itu kesabaran menit 5 menit 10 menit lah dina banterna saperapat jam nyarita sabar 100.000 di amplop teh tempo 200 tadi amplop teh kadang ngalaman pokoknya pas nges beres nyari nges we kan bagian ngarapalkeun gitu padahal mah berat kena saha saksi sok diberi duit tara saksi iya nu tanggung jawab nepi ka akhirat saksi kita itu entak nya payana meureunnan can paham nepi ka jero-jerona gitu kumaha si saksi teh gitu. Gitu. Makana urang nu ngaraji ulah asal-asalan nyen saksi. Katanya kudu nu apal bener-bener apal nyen saksi pertikahan. Sababna dunya akhirat eta. Gitu. Mata rek kawin teh kudu elmuna heula. Beunangkeun elmuna. Rumah tangga beunangkeun. Kayak kapangi kuliah kuliah bagian ukir kan benernya HI mah hukum keluarga Islam atau perdalam hukum religion perdalam kita kapangi enggak enak kan umur 16 tahun kawin ditanya ilmu kawin atau apa alah ya entah hari wang tapi kaget akhir zaman ngaji geus mung gitu yang geus mung ilmu kita nyaho di gitu. Asal-asalan emang nak pertimbanganakan ngimahan itu maraban katanya bajuan lah ya gitu. Alasan ada masalah ilmu ya ustad yang ajengan loba ustad yang aya tadi digiringkeun mah ku salakina da kudu nama dititipkeun kata salakina teh nitipkeun ka ajengan teh kudu nama dalantan naon da kudu nama tanggung jawab salakina gitu kewajiban ya nasikan oh soalnya tak PR nya kalau itu tah lah menurut kan aturannya masih kena seueur kene kurang tepat gitu kurang tepat sasaran Kala parantos ngadaw sa Allah Gusti Allah Ta'ala hanamun Allah fi suratil tahrim dina surat at-tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata ayat. Qala Ibnu Abbas wa faqahuhum wa dibuhum. Wah sakitu ge. Masa jam 2 jam. Nah panggung 2 juta teh. 10 juta karena panggungnya oh gitu tapi dah ngajinan teu wajib na panggung model lainnya orang ngaji di dia nggak penting ayam tablik akbar di situ di lapang itu wajib ka dia wajib belajar tablik akbar wajib ka dia itu mah perlu kipayakeun anu ngawakilan ngeduaan tiluan oge tilu urang dan mereka wakilan terjadi dosa tapi iya ditinggalkeun ieu dosa mau tinggalkan main bola mata kamar main bola nah main bola ngaji kan kita ulah main bola waktu ngaji gitu lain fanatik lain naon gitu waktu ngaji gitu lah luar titiknya cacak aya pengajian tabligh akbar gitunya masih kena eleh hukum kewajiban wah itu mah rame kieu dan masalah rame ada dosa nage pabulit atuh judulnya mengaji tabligh akbar di lapang gitu kia bring lalu umpang ka ditu aya ini aya nomor aya itu penyakit teh datang gitu ngabandungan balik teh murudul dosa hungku balik kelin meunang kehadiran tina pengajian eta gitu kecuali lamun jadwal pengajian Sargusti Allah jalma-jalma anu iman dijelaskan ku Syekh Nawawi akhiru bil imani tegesna kajalma anu ngaku ieu jalma aya
Ayat 2 di dia pengakuan. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu dina Al-Qur'an kitu heula. Saur saya Nawawi ai akhiru bil imani tegasna ngaku jalma-jalma kana iman ka Allah. Kahiji ngaku sebagai jalmana, kadua ngaku jadi jalma anu iman. Anu dimaksud di dia kitu. Jadi nu dituju ya ayyuhalladzina amanu teh kahiji ka jalma anu ngaku sebagai jalma. Terus eta sebagai jalma ge ngaku anu iman. Berarti gaduh kewajiban tah. Naon kewajibanana? Ku angkusakum. Kudu ngaraksa aranjeun kabeh katanya. Karena pirang-pirang awak aranjeun diri urang heula ngaraksa. Lamun cokot ujungna mah ku angkusakum naro katanya. Lamun pribadi urang bisa. Kudu ngajaga diri urang naro tina siksa neraka. Kudu ngajaga diri urang tina siksa neraka. Matak aya ahlikum. Ku angkusakum wa ahlikum naro. Jaga diri urang wa ahlikum jeung ahli urang. Anu dimaksud ahli di dia saur Syekh Nawawi aya minanisa tegesna ti pirang-pirang awe pamajikan urang ahli. Urang berusaha ngajaga tina siksa neraka, pagawean-pagawean anu matak cilaka. Ucapan urang aja dijaga, bisi ieu mah ucapan matak pinarakaeun, teu kurang-kurang tina ucapanana jalma cilaka. Bisa nyarita urang teu kurang-kurang ieu caritaan matak nyelakakeun ka urang. Seperti mana? Di mana-mana urang nyaritakeun kagorengan batur, misalnya ge ya. Aya jalma maksiat. Dongengkeun ku Asep teh al. Di ditu anu kieu maksiat. Al apal teu? Teu apal. Begitu ngareungeut teh Asep jadi apal teu? Jadi apal. Nah, nu dosana saha? Itu ketika dicaritakeun ku Asep teu migawe teu naon, tapi dosana mah kabage. Kawan teu? Terkecuali upami bade neangan solusi supaya pamaksiatan eta teu aya dibubarkeun laporan ka Poldes atau KRT KRW kita laporan RT teh apaleun jadi apaleun teh kasebut teh jadi teh gorengan batu ada orang lapor supaya tindakan cenah naon eta mah dan eta ngobrol jeung ngaal sakonyo naon maksudna geura ngobrol jeung itu nu migawe maksiatna dosana asa kapal rugi keur urang migawe henteu urang disiksa meunang tadi naon lisan itu seueur oge lah pas lisan makana upami ninggal dina masalah lisan untung keneh jalma-jalma nu teu bisa nyarita gitu nyo ayo kira-kira eta bukan dosa lisan mah ngobrol na kita bisa gitu. Itu manehna diraksa ku Allah. Lain berarti urang kudu pire. Minta boga dosa. Bibir lain nya maksudna kemuliaanna hiji jalma teh lain tina salah sabidang. Jalma nu teu bisa nyarita terkadang ku urang anu model kieu kadang-kadang dianggap rendah. Disepelekeun, direndahkeun, dipandang sebelah mata. Tapi di hadapan Allah manehna leuwih mulia tibatan urang. Naon kamuliaanana? Teu boga dosa bibir. Gitu. Makana engke ketika maut kesadayana, nyarat kitu kieu manehna ngadakwa anu teu tiasa nyarios ka Allah. Gusti abdi teh jalmi sami makhluk Gusti kawas nu sejena. Nah, cenah abdi teu bisa nyarita, ari itu bisa nyarita. Batur bisa nyarita ti alif nepi ka iya ti nepi ka jet ari abdi teh dipaparinan bisa nyarita. Mana ongko Gusti teh adil cenah. Tapi geninganan batur mah bisa nganikmati bibir, bisa ngomong, nganikmati sorana, bisa komunikasi, bisa ngobrol itu iya. Ari abdi henteu mana keadilan Gusti teh? Nah, mungkin ku Gusti teh jalma-jalma nu teu bisa nyarita tuh tempuan nu keengkah ka neraka.
empuk teh gitu. Wah, si Asep nih disiksa neraka gitu. Itu. Oh. Nah, Gusti cenah itu dengan itu babaturan cenah make disiksa di neraka. Heuh, pan eta gara-gara bibir ngobrolkeun kagorengan batur. Berjeng bulan puasa, puasana teu meunang ongko di mana gitu tanya gibah teh. Tah tidinya namanya bersyukur. Nuhun Gusti. Katampi pisan kannya Gusti. Abdi teh tiasa nyarios teh ngajadikeun abdi diraksa tina neraka bibir. Nah, model ayeuna urang aya kekurangan dina diri urang eta sebagainya suatu keuntungan. Nah, Gusti abdi teh mendingan teu gaduh wae harta, ai batur mah usaha babari. Jadi duit bae kitu ge, jadi duit teh setik-setik, jadi duit setik-setik, jadi tah ya abdi mah hese-hese teh. Nepi ka geus biji leuwih kesang tinggal yang teh tapi teh jadi duit bae tah. Gusti. Gitu. Di dunia kan seperti itu, tapi kan di akhirat. Cek Gusti, tuh tempon loba hartana teu bisa mawa hartana. Digulung ku siksaan neraka dina ku hartana. Gitu. Mata naon jadi kekurangan orang eta mangrupakeun keuntungan kitanya. Pamasehan teh Gusti ya. Lain berarti urang ulah usaha. Nah saya mau usaha teh disiksa lain. Kudu baleungar kabeh oge. Supaya bisa sedekah, bisa ngabantu anak yatim, fakir miskin, gitu kan kemuliaan jalma beungar dina sedekahna. Kemuliaan jalma fakir dina sobar. Maka salaki wajib tah ngajaga bibir pamajikan teh jaga. Mimiti ku angpusakum diri urang sebagai salaki. Wa ahlikum ahli dirinya minani sai nyata pamaji. Kade pamajikan bibirna. Ngahiji jeung tatangga asli siaran pastilah ngomongkeun. Duaan awewe ngobrol rame. Lalaki mah caricing. Awewe mah beda ngobrol. Kewajiban tanu jadi salaki tah. Gitu, kewajiban. Kumaha cenah lamun ieu mah pamajikan teh cerewet. Kurang dicaram itu malik teh pek gitu. Dicaram teh. Kumaha cenah lamun kitu wayahna kudu sabar. Naon sababna di antarna aya seorang wali jadi wali nate ku ayana sabar jang harapan pamajikan anu cerewet. Sangarana Syekh Abdurrahman Bajah Haban Al-Hadrami. Jadi wali anjeunna ku ayana sabar jang harapan pamajikan anu cerewet. Gitu. Mata ketika pamajikan kene sudahnya orang jadi wali. Jadi wali gara-gara sabar jang harapan pamajikan. Nah itu kewajiban jadi salaki ngajaga ngaraksa bibir awewe. Bibir urang. Wa auladi jeung ka pirang-pirang anak ahli di dinya teh anak. Budak urang kade bibirna. Budak urang kade sikapna. Budak urang kade sagala rupana. Bisi naon? Si pidosaeun pamajikan komo. Itu kewajiban jadi salaki. Gitu. Mata kamari geuninganan masalah awewe-nya temenang panggih jeung nu sejen itu kan dosa itu termasuk buukna oge salamar itu bisa jadi dosa aurat awewe. Kumaha cenah lamun dicukur teh kan eta buukna potong kapanggih kudu sarua. Dicukur teh kang cukur teh lalaki deh sarua. Lalaki suamina teh kabagian dosa. Gitu. Nah lamun awewe dicukur di salon pasti kudu awewe deui jeung buukna bawa lah. Gitunya kubur lah. Itu sebabna lalaki kabagian dosana. Diparentah ku Allah ku angpusakum wa ahlikum. Ahli dirinya teh pamajikan jeung budak. Lamun teh mah ya kolot loba curum caram gitu. Lainna naon bisi dosa kaboha dosa bisi cilaka kalau tanggung jawab. Da cek Allah gitu. Wa kullu man yadkhulu fi hadzal ismi. Jeung sakur-sakur jalma anu asup ieu jalma fi hadal ismi dina ieu ngaran ahli. Anu disebut ahli lamun dijabar luaskeun sanes wae ku angpusakum minan nisa'i wal auladi. Sanes wae ngan ukur pamajikan jeung budak. Ahlikum di dinya. Lamun RT berarti ahlina di dinya sa pamajikanana.
Ki Ahmad jadi RT. Nu ngaran-ngaran RT pasti loba warga boga warga. Nu cek tadi ku angkusakum alaikum naro ahli dana minanisa wal auladi. Nanggung jawab dirina eta Ki Ahmad selaku nu jadi salaki nanggung jawab pamajikanana ti ku Allah di titah ngajaga ngaraksa tina siksa neraka ya budak jeung pamajikan. Dirina mah geus pugu. Nya kitu deui nu jadi RT boga kewajiban naon ngajaga ngaraksa tina neraka keur ka wargana matak lamun aya RT bobonger ulah kitu dan naon teh teu dosa tanggung jawab. Jadi perintah ku Allah RT eta ngajaga ngaraksa. Itu. Mun aya pamaksiatan ka bodo dosana teh RT tah. Nah jadi RT. Ai kajina mah daek cenah dosana mu. Ayeuna jadi RW RW mun nu maksiat ka bawah dosana tah nu ngaran RW kawajiban saka RW-an beuneuh ngajaga ngaraksa bisi terjeremus kana siksa neraka. Eta. Ayeuna punuh kadus sakadus marana eta nya. Ayeuna lamun lurah kades sakades sadesa meureun tah lamun aya pamaksiatan kabagean tah. Jadi presiden. Asep jadi presiden, wargana abok hungku. Asep ke abok ke kabagean Sep. Antana kan diperintah ku Allah ngajaga ahlikum ahli. Ada orang memboga organisasi, orang jadi pamimpinna itu iya anggota jaga anggota bisa terjerumus tina siksa neraka. Gitu. Matak sok bebenger ngaji yuk aya jadwal ngaji. Nah, da geus di fasilitas naon geus aya waktu saya jadwal itu ieu. Daek ngaji, hek henteu ieu. Meureun moal ka bawa dosa da geus disadia-sadiakeun. Gitu. Diajak ngaji, diajak kita supaya tadi perintah ku Allah. Lain fanatik lain naon kita diperintah ku Allah. Anu ahlikum di dinya. Diperintah ku Allah, dititah ku Allah. Titah ngajak dina raganya diajak ngaji, diajak ngariung, diajak itu ya. Nyaah. Sabna dari parentah ku Gusti Allah. Gusti Allah. Wa ahlikum naro tuh dititah lagi. Ku angkusakum kudu ngajaga diri anjeun wa ahlikum jeung ahli. Ahli di dinya saur tadi bisa pamajikan, bisa budak, bisa warga, bisa naon wae tergantung urang dicicing di mana urangna. Naro tina siksa neraka gitu. Makanya lamun ayeuna ningali presiden gajina sakitu entang makana poga dia tanggung jawabna aja bisa henteu ngajaga warga ngajaga rakyat tina siksa neraka gitu kumaha cenah lamun ieu mah geus aya tugas-tugasna nya nu nya urang teh ulah waka percaya kitu mah ada manusia ngaranna oge perlu evaluasi mana kumaha model di dia aya pengajian anggota model dina grup ya misalkan grup WhatsApp-nya grup WhatsApp, grup WhatsApp itu ya. Pan aya anggota merentah dina grup teh, lamun henteu aya kegiatan pengajian kadosa teh. Gitu. Pan dititahna ge naon? Wa ahlikum, ku angkusakum wa ahlikum supaya karaksa kajarin. Gitu. Nah grup patak aya pesan-pesan kebaikan dina WhatsApp. Gitu. Naon kalau kamu dipikir-pikir udah sahungkul tuh orang teh. Mendak dia man yadakhalu fi hadal ismi jalma anu asup eta jalma dina ya ahli. Anu kawangku lamun ormas ketua ormasna aya ormas ya kabawa. Gitu. Mantak kudu ngajaga anggota itu dijaga bisi maksiat. Ketua itu kudu naon nyaah ngajaga ulah wae nganukur bisa ngalah duit ulah bisa lah ada nu kita mah kumaha miliknya ieu nu hesena mah ya ngajaga anggotana ngajaga wargana ngajaga nya ahlina tina masih tak eta nu hesena mah coba kannya ormas bikin lahi batur mah kan urang minimal urang mah ngajaga diri urang weh da urang oge loba jagaeun teh kalimat ku angkusakum jaga diri urang dina diri urang sabaraha kudu dijaga panon urang tadi nu caritakan ka karek letah kan
Leta urang jaga bisi naon bisa terjerumus kana siksa neraka. Panon urang jaga bisi ieu ku gara-gara panon ngajadikeun siksa neraka. Ceuli urang bisi ngajadikeun gara-gara ceuli urang gara-gara pangreung urang ngajadikeun siksa neraka. Mana nu resep urang direungekeun? Resep ngarengekeun pengajian, resep ngarengekeun ngaji, resep ngarengekeun baca Quran atau resep ngarengekeun matak teh eling gitu. Itu dosa tuh. Sup diisup sampai kaborang orang rasup atau ngaji bari dia deui. Isuk deh asup deui. Hai gitu. Nanti kata mbok we panon tah. Waktu kieu ngaji ningali kieu Quran kumaha teh ya. Mun ayeuna ngaji kieu dosa panon marurag. Terus marurag ya. Isuk nongkrong di jalan katingali yang ngepokek nih arah sub deui itu banyak gitu gerai coba lah menteng ngaji ayo ke arah sub teh bari dia betahan hese we ceuli gitu deh bibir gitu awak gitu nah itu kunaon ya awak hese diajak kana kahadean hese diajak kana ngaji meureun tadi teh loba teuing teu nuntut dibersihan itu dititah ke Allah ngajaga itu kewajiban mata kelamun salah ge ngantep ke pemajikan anak aduh ya kan dipedol pemajikan itunya jadi tah berat sebenarnya jadi salah gitu gitu lamun teu boga ilmu teh mau dan penting nama eta ilmuwan cacak sorangan oge loba nu dijaga bibir urang kudu dijaga tina siksa mata kecelakaan neraka panon urang ceuli urang termasuk pikiran urang termasuk hate urang termasuk awak urang nah kakak diri urang sabaraha hiji eta jangan pamajikan ya pamajikan kadang-kadang dibejaan ku salaki mah teh mangugu teh di mejaan masalah kemat dah katanya. Dan cirina isi soleha teh ngabungakeun jadi salaki termasuk di mana di elingan ngawaro. Isi soleha teh gitu. Di elingan kadang ngeyel nyaho salah aja we ngeyel. Eta. Da eta ngajaga can boga budak. Kitanya ya budak mun ulin jeung sa gaulna jeung sa dipantau kumaha ngamal teh gitu. Sikap nu jadi inung jeung nu jadi bapak beda. Nu jadi inung mah langsung ngeureunnan kitu kumaha. Nu jadi bapak paling jarang. Nah, jika acuh padahal mah mantauna leuwih seukeut tibatan. Iya. Sempat kayaknya. Papungkur. Adanya waktu Bogor. Ajengan nyobrol ajengan. Anjeunna jiga hare-hare. Eta murang kalihna ameng apa dukati mana eta apa yang cenah pangeukeun budak di anu tuh kieu aya masalah katanya nah ya apa teh di mana duka dah inungna mah teh apaleun tapi ya apa ulin jeung saha di daerah anu si anu tong sana ulin jeung eta kumaha carana masuk etanya itu ya sok pangyaramkeun kok eta ingat apa gitu berarti seukeut nanu jadi bapak jadi kieu tah nu jadi bapak lamun nu bapana anu tadi teh anu jadi bapak anu ngaraksa ka budakna kitu nya ka ahli tadinya ieu budak gaul jeung si anu budak mah hanya apal dirina jeung babaturanana nu jadi bapana kadang-kadang ieu keluarga saha ieu budak kumaha karakterna kumaha ieu mah budak nepi ka atos ulin jeung eta budak nepi ka imah aya perubahan naon dipariksa nu jadi bapak ngan teu we ditalek mah jadi nya perubahan teh lah gaul jeung si itu teh jadi kieu ngobrol paling ka pamajikanna bejakeun budak tong sada ulin jeung si eta inungna nu ngomongna mah man kitu oke bapak apa eta itu seorang suami atau bapak anu nyaah ka keluarga. Lamun nu teh nyaah keluarga ulin jeung sawekeun mah karunya daripada di imah wae mah. Kan gitu meureun. Keun we anu penting keluar ti imah. Ulin
itu menggawe dosa kabagian mah bapana kebagian. Nah maka di nararaga ku angpusakum dirinya teh sakadar teu asal-asalan berat tuh. Matak lamun mah urang teu rajin nyungkeun tulung ka Gusti Allah, nyuhunkeun kemampuan kangge ngajaga ngaraksa ieu urang moal tiasa nepi ka mana gitu. Bisana urang ngaraksa jeung ngajaga tina siksa neraka ku aya pitulung Allah. Itu kewajiban. Kunaon ayana remaja-remaja loba anu tebal nar kitu. Meureun pantauan indung bapana. Gitu. Wah ieu mah cenah budakna we bedegong. Di beja teh eta bisa bedegong gitu kumaha mimitina baheulana awalna. Dina hiji saat aya budak lalaki gitu kan sampai ngalawan we eta ka kolotna. Aduh cenah budak teh kieu geuningan ngobrol eta indungna. Bosan cenah urang kali aja mah kieu jadi bejaan teh matak nyeri hate kieu. Eta kumaha ngaridikna ceng teh baheula teh. Cenah ku rasanya teh ka budak kieu aya ka hayang teduna nae kan. Teu baheula mah da keur kuat barang gawe ayeuna mah cenah teu bisa barang gawe paling bapana eueuh. Kan ngerinya. Gitu. Ya berarti meureun mata kitu teh didikan nu jadi indungna gitu. Makana ayeuna lobana remaja-remaja anu lah kitu nya pergaulan itu pengawasan indung bapana sabenerna awalna kumaha. Entong maka nyebutkeun ieu budak goreng budak kumaha nu dididikna budak mah. Mata kitu ge meureun awalna diantep kabablasan pergaulan kumaha kitu. Gitu. Dalam muntah diantep semua dibatasi. Lain ulah bergaul tapi dibatasi. Gitu. Gitu. Maka kalimatku angpusakum ahlikum itu lain asal-asalan ya. Lain asal-asalan. Sama tanggung jawab. Nanti cukup ya. Budak disakolahkeun. Budak dipasantrenkeun di sakola dipasantren. Teu cukup gesek. Itu ya mah. Teu cukup kok gitu. Pantau di pesantren kumaha. Kadang-kadang kan di pesantren aya grup ieu teh grup wali muridnya, wali santri pesantren. Kumaha ya? Kontrol pariksa ka guruna. Kumaha ya budak? Kumaha? Terus ayeuna waktu ka urang kumaha mantau di bergaulan jeung saha wae. Ya budak teh budak saha, kayana kumaha kitu kan. Entah asal ya bukan bergaulan jeung si anu geus. Henteu. Ieu mulitna jeung si anu teh saha? Budak saha? Karakterna kumaha? Naon wae itu terus diperdalam itu ketika kena ari eta mah. Eta mah deui eta kumaha kitu paling. Kan ketika eta goreng cara. Bisi naon? Bisi kamalinaan terpengaruh ku pergaulan anu goreng hese ke urang-urang keneh. Nyalahkeun ka budak pergaulan nu urang teh. Di awal mah urang menjadi indung bapana. Dalam menti awalna dibatasi mah dijaga kan dititah ku Allah ngajaga ya ku angpusakum ahlikum nar teh nya. Dijaga ya teh bisi pibahayaeun. Ya mah dijaga ku mah ya akhlakna itu insyaallah da nurut saleh insyaallah budak da budak kan bersih. Mailadu ala fitrah teh budak mah suci jeung bersih kumaha nu ngadidik ketika eta budak teu bener meureun dididikan kolotna. Wah cenah pagi budak di pesantren kan kolotna ge. Nya di pesantren dan kewajiban utama aya di keluarga, aya di indung bapa. Enak contoh kieu lah. Ieu budak bager. Ketika indungna dina aya kesalahan nindokna kaleuwih kumaha eta. Kadang-kadang budak bisa nekat kan. Jadi hate ku indung. Itu geus teu boga hirup kumaha kan. Sebenarnya korban-korban ku ayeuna salah cara dina ngadidik kamu budak. Gitu. Makanya perlu ilmu heula. Jadi salaki itu boga kewajiban ngajaga urang selaku salaki diri urang ngajaga keluarga tina naon? Naran tina siksa neraka. Namun sekolah di mana kumaha pergaulanana jeung saha naon itu diawasi. Gitu.
Dah nggak saya dari sekolah kan. Di pesantren nggak saya di pesantren itu terus diawasi. Soalnya kamu aya nama bisa bergaul tanpa keluar ti imah. Apa emangnya? Putra keluar ti imah tapi waduh bergaul luar biasa. Beda kena karakterna oge. Gitu. Makanya komunikasi antara si kolot jeung budak teh kudu jalan. Dekat. Entong aya kerenggangan, entong aya batasan. Supaya ieu budak naon aya masalah naon teh teu curhat ka saha atau ngomong tapi ka indung bapak. Jadi indung bapak teh mantau. Jeung ketika budak nyaritakeun permasalahan manehkeun curhat eta indung bapak teh ulah ujug-ujug nyentak, menolak, teu ngareungekeun atawa ulah sok regepkeun atau tanya masalah naon katempoana beda sok cenah nyarita. Nyaman di imah insya Allah mau kemana-mana mau curhat gitu ka dia. Gitu. Pamajikan curhat ka salakina, ku salakina dibentak lah atau ngomongan kita orang musingin. Kumaha mun curhat ka salaki batur? Hah? Pengalaman saya. Curhat ka salaki batur atau aya awewe curhat ka Asep, pamajikan batur heh. Dilayana naik bahasa dilila nyaman kacau gitu. Gitu. Matak menjadi salaki teh kudu naon? Kudu legowo oge gitu. Di nararaga ngajaga siksa neraka di kita misalkan kayak ya. Pamajikan aya masalah dina dirina. Moh jeung saha wae atawa kumaha wae. Ngobrol-ngobrol kasa paling dekat jeung salaki mah. Ngobrol aja jeung salaki ngobrol. Ku salakina teh lain ditanggapi. Ku salakina teh lain di naon? Nya lain ditanggapi, lain ditedonan, lain ditangga eta kumaha keur dicarekan. Ya mah tak kitu ku maneh kieu. Moah. Kira-kira daek deui ngobrol ka salaki mah. Moah. Ketika teu ngobrol kana jadi salaki, loba HP ge aya curhat aya Asep cenah euy. Lu pusing cek awewe teh saya pemajikan batur Asep. Ngobrol aya naon atuh cek Asep teh besok curhat. Ngobrol nyaman ketemuan kemarin. Masih atuh. Salakina teh bisa ngajaga teu? Di mana bisanya terjadi gitu? Cara salakina nu salah. Eta mata ketika aya awewe misalkan pemajikan batur curhat ka urang berarti aya naon atuh teu ka salakina. Berarti kesalahan di mana tanggung jawab salaki seperti itu. Mata kalimatku angkusakum luas. Itu. Mata hati-hati. Urang ulah tajo atau di mana aya salaki batur, aya majikan batur curhat ka urang teh. Atau ieu mah. Hade. Lah kumaha cenah lamun aya pamajikan batur curhat ka urang kudu naon di dinya kudu tegas. Pamajikan mah wajib turut kana jadi salaki. Di dinya ngobrol ka urang, izin teh ka salaki cing kitu. Lantaran urang milu dosa. Jika teu dosa tah urang siapa tah? Kamu dosa ya? Kamu baru yang wah tinggalkan salah gitu mah nggak saja orang kabur. Wah, kacau alam dunia itu tah. Gitunya. Jadi kalau aya pamajikan batur curhat ke kurang papatahan supaya taat ka salaki. Nah wajib itu. Gitu. Ulah orang jadi siksa neraka anak. Nah eta. Jadi upami eta mah urang gaduh bojo ngobrol jeung urang sok tanggapi aya naon boh jeung keluargana aya masalah sok urang tanggapi kumaha beberapa ku cara anu halus, cara anu santun supaya naon? Supaya teh curhat ka batur. Komo ka lagi sejen mah. Ketika curhat ka lagi sejen da urang teu ditanggapi, manehna nyaman kumaha? Terjadi maksiat itu ya pinarakeun. Nah, salakina tah kabarosa. Wah, awewena kayak gitu. Kan kurang kumaha kan eueuh tempat keur nyarita di nu salaki maka neangan tempat keur nyarita. Handenya. Itu jika teu pira tah. Eta teh naku angkusasalamualaikum teh. Awewe teh liar wae cenah ieu teh. Daun luas lius gitu. Wajib salaki kan ku angkusaku. Ngajaga ahlikum. Majikanana bisi naon tina siksa neraka. Santeuna kaluar tapi masih kumaha cara.
ditalek mulembut aya naon keluar teh kegiatan arisan kali-kali orang marangan kita main ngilu main apa kumaha wae di itu lamun sakira di itu kata pok wah ieu teu beres ya tahu keluar kajen tahu miluan arisan deui Ini tos. daripada ka bawa dosa itu lalaki mah aduh gede tanggung jawabnya mata Allah gitu ya itu kan kajalman iman ya itu kan kalimatnya mimitina ya ayyuhalladzina amanu keur nu iman keur dirina sebagai jalma anu boga iman maka sok jaga diri anjeun cenah jaga keluarga anjeun anak jeung pamajikan lamun boga warga jaga warga lamun ke masyarakat jaga masyarakat lamun boga anggota jaga anggota tina siksa neraka kasarna ulah ngagugulukeun kana kagorengan salah kena ayo masalah wana qala parantos ngadauh turjumanu dalam bahasa Al-Quran terjemah Al-Quran juru bahasa Al-Quran Sayyidina Abdullah nyata kata Abdullah tegasna Sayyidina Abdullah ibnu Abbas bimakna dina ngahartikeun zalika itu ayat fakihum kudu mendah aranje melajarkeun ngawurukan mapatahan ka ahli aranjeun katanya ka pamajikan diurukan pamajikan teh alimuhum tegasna kudu melajarkan aranjeun ka ahli mantak salaki mah jadi guru ongkoh kan mengurukan pamajikan baca Qur'ana ya sudah apaleun alimuhum tegasna kudu ngajar aranjeun ka ahli anjeun syariah kana pirang-pirang syariatul Islam wa adibuhum jeung kudu melajarkeun anjeun ka aranjeun alimuhum jeung tegasna kudu melajarkeun ka ahli anjeun muhasinu kana akhlak kana akhlak anu hade kudu ngawurukan Ijaet jadi RT Kusabab manehna mangalaman ngaji jeung nyaho kewajiban nu jadi RT teh kudu kumaha lain mah nganukur jadi ngayomi masyarakat pelayan masyarakat tapi tetap kudu jadi guru keur wargana papatahan wargana itu iya bejaan wargana itu wajib RT da teu bisa teu ngayakeun pangajian atau papat rotinan ku RT dikeprak-keprakna ustad anu ngawurukanana sami eta katanya cek RT teh da kuring mah teu bisa cenah aya kuring mah teu bisa ngajina ge kitu ge anjeun anu boga wewenang anjeun anu boga kakawasaan itu meureun sa RT we mah anu boga kawasaanna nya boga warga maka RT wajib tah ngawurukan teu bisa ngawurukan ngem ustad cenah ngawurukan keprakan wargana cenah datang ka pangaji itu kewajiban nu jadi RT gitu kewajiban nu jadi RT yuk ngaji kumaha we carana teu daek ngaji kumaha we carana budak rekolot itu ngaji gitu ya budak bagian ka dieu ya bagian itu kewajiban itu jadi RT itu gitu ulah RT teu peduli kana pengajian teh antap we kacau lamunnya itu kan ahli nak menjadi salaki urukan supaya naon ya pamajikan akhlakna jadi alus ya budak akhlakna jadi alus sesuai syariat Islam gege
RT osok ngaurukan warga supaya berakhlak anu alus seperti ajaran Islam. Gitu. Jadi entong dianggap enteng jangan dino gitu tanggung jawabna iya tanggung jawabna. Kiamat kawin umur 18 tahun mana sayang kawin aya awewe cenah tuh orang kampung sabelah lain lemburna sabelah lah kampung sabelah tetangga lembur jadi itu teh aya awewe geulis rancunit cenah eta awewe teh bakat ku hayang cek paribasana manehna jadi pikiran teh sirik mah keur dahar katempo keur sare kaimpikeun nya datang eta Ki Ahmad meureun ka eta pake ditolak. Ki Ahmad teh ditolak eta Ki Ahmad teh ku awewe. Terus kitu Ki Ahmad ku ngacerit ka Allah kumaha datang kana jadi guruna. Ijazah pelet kana jadi guruna teh mana yang kawin jeung eta. Dibaca supaya leuleus satena ya ilahi lain qalbiha. Gitu Sarwiti bin Jed. Waruiha Sarwiti bin Jed. Gitunya Ahmad Bejan gitu nama. Sini terutan. Bari puasa saminggu ngawirid gitu. Pek teh nepi ka daekeun. Kawin eta Ki Ahmad teh jeung nyata awewe teh nyedadu teh nya ti Sarwiti. Geus kawin teh ditanya. Enak akhirnya kawin teh ditanya heula mame kawin teh. Jang Ahmad cenah cek pemitanna teh. Nandek nikah anak kuring teh naha anjeun siap nanggung jawabna. Kumaha jawabna? Siap dunia akhiratna. Semangat ditanya gitu teh. Siap dunia akhiratna cenah. Marukna kalimat nanggung jawab itu ngimahan, maraban, makean nyarean. Marukna mah da umum anu baris tanggung jawab teh pusatna teh kadarinya we padahal nu tanggung jawab sabarana mah ieu pinarakaeunana bisi awewe aya perkara nu ngajadikeun terjerumus ka sisa neraka siap tanggung jawab teh awewe migawe dosa siap tanggung jawab teh ka buah dosana awewe buukna salambarna katingali ku lalaki sejen jadi orat jadi dosa atau jadi siksa siap teh tanggung jawabna awewe anu migawe dosana urang nu disiksana salaki mah ulang Ki Ahmad dibejan teh kumaha baca nangkeme pada ngemot heula Ahmad teh lantaran begitu diterangkeun kita ngaulang datang Ki Ahmad ka guruna nu mere pelet teh ajengan awewe anu dipelet rek beunang ngan kieu kumaha cek ajengan tanggung jawab teh kitu cenah sampeurna maneh siap teh kumaha atuh sok mah rek ayeuna mah ngaji heula nu bener tulus kawinna teh ngaji heula jawabna hayang apal tugas-tugas jadi pemajikan kumaha tugas jadi salaki kumaha ngaji heula 3 bulan kakara kawin itu kan aya dasar ilmu kumaha teh dasar ilmu ketika di bejaan gitu teh kieu tanggung jawab kumaha kewen maneh mah kawin aya mah kitu pan jadinya tapi na rumah tangga ge jeung ilmu agama teh kadang-kadang pajin-jin mata boga budak ketika budak bedagong hese di bejaan itu ya diarahkan ke anak ngaji hese dia kana ayam kumaha niat indung bapana baheula tinggal kadinya ya budak bedegong teh ngaji hese ide hese ke rumah tangga niat rumah tanggana naon baheula keur nyieuna kumaha nya naik keur teu eling cenah ieu mah wajar budak na bijir jadi teu eling gitu macam bismillah acan nyen budak teh wajar we. Jadi ku aya ngaji. Jadi apa? Kudu kumaha urang. Apa? Udah, urang kudu bersyukur. Urang kudu atoh. Ku ayana Allah nyalametkeun ka urang mere daek ngaji. Mere waktu senggang sehingga bisa hadir ka ngaji. Urang kudu bersyukur ka Gusti Allah teh nulungan ka urang teh. Nulungan Gusti ka urang. Teu ngantek. Urang kudu atuh. Masih kena ku Allah dibimbing kana jalan-jalan nempi ka ridona gitu.
walaupun kurti bangkia ngaji namun ini kewajiban. Jadi diantara kewajiban nu jadi salaki teh kudu ngawurukan pamajikan di nararaga naon ngajaga ngaraksa tina siksa neraka wallahu a'lam bishawab.